Cek, cajina aya teh, Cek. Aya di jero. Mun coba panggerahan Cek. Kenapa Ceti? Cek Haji teh arek moal, cenah arek ngajemput anak. Ayo si Kismina mana jeung Ceu Imah cenah rek marilu. Nang teh dicampur ka ditu ka imah. Nya keula atuh Caja rek nitip heula ieu ka si Bibi. Sok atuh gara-gara orang nunggu di luar ya. Nitip Imah heula ngomong heula. Oke, saburu. Geus gaya kieu teh. Bebe. Ya Caja rek mangkat. Nitip Imah nya. Mangga mereka makan caji. Bade ngajemput anak. Mangga. Ya, engke bisi kurang belanja-belanjana nya. Heeh. Pasportna angger wae. Angger siap Bu Haji. Yang geus nitip nya. Ya mangga. Lila pisan geus geura beling sangki geus mandi teh. Sajana mana teh? Ayo, Ceti. Ayo atuh geura aja ya. Mangkat. Jon aing geus poe kieu mah lah. Aman tinggal milu we. Jemput anak Ceu Haji. Aing geus kos kieu mah santai. Pegawaian beres, nyeuseung geus, budak geus pandian. Bere duit geus. Kamana sih si Haji teh? Aing mah leuleuh teuing nyampur teh lah. Arek mangkat moal ieu teh geus dandan kos kieu mending geus geulis. Aing mah ampun da. Si Haji teh jadi moal ieu teh. Alah, gila pisan Tuh, Cik. Cikis minji. Kenaon Cik minum mah. Kismin. Ayo, geus siap encan rek milu moal sih. Heeh, geura hayu buru Kismin mangkat rek mangkat ih. Lambat pisannya. Hayu ti tadi geus nungguan, ampun meuni lila pisan urang mah. Ya geus dangdan. Kumaha sih Ceu Haji teh meuni lila. Nya geus Kismin, teh urang nungguan di Ceu Imah na. Tungguan nya. Nyokot tas heula. Udah. Ayo tuh, Ayo. kasih mah ayo. Ayo, Ceu Imah na. Ayo. Baris sekalian nyamper. Siap. Ayo. Tah geuningan caji Ceu Imah teh aya sih nama Arek ya. milu kan Ceu Imah ge kan? Milu, tunggu dari dia mah kabar jajan. Bari jajan urang buruan heula tuh. Caji teh ditu loba jajan we ayeuna di Ceu Imah warungna. Bayaran aja. Ayo atuh. Ceu Imah. Ceu Imah. Kemana sih Ceu Imah? Jarawan deui nu tari Ceu Imah. Udah juga. Heeh, sok Ceu Imah. Ceu Imah. Oh, Ceu, ayo. Ayo caji. Ayo, Ceu. Ayo tuh. Nungguan sade ieu teh. Tinggal nungguan Ceu Kisman. Kismin. Lah teuing naon emang. Nah, lambat. Tadi mah keur mah badu Ceu Kismin teh. Nah, ini mah geus dangdan sigana mah geus beberes tinggal mangkat. Yang saya tuh. Ayo gas Cinom. Siap Caji. Manya geus geulis kieu teh milu. Ayo. Ayo geura sarnem lila pisan. Ayo, ieu mah kata mah kenaon urang? Pakai mobil pribadi atuh. Mobil saha? Ya mobil sadeui da maneh mah moal boga mobil mah tuh. Aji boga mobil gitu. Aya kan tilu aji. Mobil naon? Geus tong dicaritakeun moal Ayo atuh. Nangis teh gara-gara mangkat musim. Kaburangan ke di Bandung di mana itu? Di Bandung. Bandung. Iya bener itu Haji anaknya kuliah di dia tempatnya halus teuing sih Ji. Bener tuh Ji. Oh, kumaha jiga dacan pernah ka ditu ka dieu teh. RT atuh nu apal di mana ieu teh? Ceu Haji atuh anak sorangan prakuti nyaho. Coba ka ditu ayo. Ambil Caca. ditu. Ayo satu. Lalega kieu nya. Aduh kamu belah mana sih nya? Bener teh Haji ke salah deui. Perasaan ka ditu bener ge. Belah mana nya? Aduh aing Haji teh. Itu si Inem. Eta si Kismin. Calanas celonos wae tinggalin mau bisa balik sia maneh. Mun iragak teh aing ngalian tuh Haji. Lain calanas celonos bisa tinggalin ke mana mau bisa balik aing nempuhan. Dasar Kismin sama itu di kota Kismin. Coba jagaan tah, Ceu. Si tinggal di kota. Ayo buru-buru. Gedungnya gede pisan Caji. Bener Rek nyaho. Lain itu tempatnya. Tah, min itu di kota gedung tuh loba-loba tempat tuh. Tempo apa tuh gedung-gedung? Apartemen itu di kota kan kita. Oh, apartemen. Guys, tiga nu karek ka dieu we atuh meni dusun. Dan masih Kismin atuh kekarek ka dieu, Pak. Ya cinta ulah kita teh. Yang sayana Caji telepon atuh si Neng na. Atuh kedengnya ada teleponnya. So, apa aja nomor? Bisa tuh kebaca. Ya, Aji. Pokok tuh mau kacamata nih.
Mana sih si Mamski teh? 2 jam ti tadi ngajemput can nepi-nepi. Oh iya tah. Halo, Neng. Halo? Mamski di mana? Iya, Mamski terus di depan nih ya, Teh. Terus di depan kampus. Iya, Neng di lobi. Hayu atuh geura ih. Terus ya sok atung ke ditungguan di dia nya. Nya. Gas, ditelepon Wah, ke jadi- cina tungguan di dia cenah. Nungguannya di dia. Di hari. Geus dahar di wa si inem mah. Si Di mana teh di Nah, mana? nanti Demak Kismin kan kudu daharan bapak teh. Tungguan di lobi cenah. Nungguan di lobi. Heeh. Ya, soalnya teh lah cenah. Ayo. Ayo nanti tuh. Wah, caci mah inget karena beuteung, peri beuteung aja. Padahal mana pakai Kismin ke kurang-kurang ayo jangan daharin wae ayo kan itu. Lah, batu malah. MCD kan naon ya. Ayo, set MC di McDonald. Ayo. Anu kumaha teh sih? Ke traktir kurang. Mana tuh gadut ke dia nya? Teu. Nangis ayo makan tah. Itu kembali aja mau tuh orang jualan gimana? Ayo. Mana sih? Pergi enggak? Gimana, Cici? Di lobi cenah ngomong Lobi. mama. Iya bener henteu. Nya bener di lobi coba ke kaharep ka ditu. Iya tuh kalau biasa. Ayo tuh kurang lebih. Tuh caji itu lain. Heeh, siga nama itu. Geus nama. Itu anaknya. Heeh. Ini gelis Nya atuh udah blasteran teh ya. Nama juga blau. Bapana. Bapaknya mana? Bapana kan di Belanda atuh silangan. Haji-haji kieu kita kan goreng-goreng ke bapana mah Ayo orang milin. Ayo. Neng, Mami, mani lila tunggu ti mami tadi. ge nungguan wae di ditu 2 jam di dieu. Lieur, mami ge di dieu. Emang ka mana heula jalanna? Iya, tah si euci-euci dalalahar heula. Oh, Cocok tah kenalkeun calo emo. ya? Heeh. Oh, si Neng nu leutik. Kamu nih gelis. Nya tuh gelis da jika mamihna. Dekok mami nama. Atuh kitu atuh. Eta si inem Aisyah sendala mana? Itu dibuka. Alah sia. Mana emang itu di kampus. Cokot. Ngira-ngirakin uang atuh. Neng tos mamcan. acan ayo geura. Ayo. Jam berapa tuh? Ayo mamele tuh. Jadi traktirin tuh Pak RT. Traktir pokoknya mah. Betul. Ayo. Kanan. Astagfirullah, eta si inem. Balik. Yes, balik ke balik. Nam tunggu itu apa pegal kieu leumpang ngena kurang. Ngendong. Aduh, ampun dah pegal itu emok. Mane kalian lamun teu digendong urang mau dibalik dicair deh. Aduh, aduh buru. Anjing. Caci. Belanja lah yuk. Mau di daster bang tuh, gua daster ini. Belanja. Kayak coba sini, Neng arek belanja. Mami, Neng belanja ke pasar. Ih, mana telepon kamu atuh. Telepon udah tadi. Gaya pisan aja. Nangis ayeuna urang belanja ka pasar ada mah curang nam. Yo karunya pants teh yo baju teh. Nang geus arek belanja masuk mana eta duaan urang mereka mau mana ke jeung urang mah. Nah, Caci aja balik. nya. Nya itu. Udah ka pasar lah nya. Ayo nganter Ci Haji meuli emas. Siap. Ayo, Mami. Ayo. Nem. Emok teh masih aya teh duitna cenah belanja. Ayo atuh, pugu ngerakeun urang ke pants. Bajuna barolong. Yang gesok atuh belanja daster mah lo Tuh atuh arek. bada sok. Ayo, kalian naon? Teh masyarakat acuk teh. Iya, boleh. Daster. Tuh Pantesan. isin ku pants euy barolong dasterna. Daster anu rembel-rembel deh. Oh ya, aku ambilin ya. Iya. Pantesan si Haji teh embung di ka desa. Kunaon gitu? Eta daster anu meuli 40.000 disakana meuli 1 juta tah. Eta daster eta. Harga 1 juta Dasar pamer mau Sigana mah bohong, bayar di pasar, nggak ngaku di mall. pasti. Nah, ini. Ayo halus Ada. Iya tikis sih bahannya ya. Bahannya tikis. Halus ya euy. Ya weh. Semua Ceti. Kurang kehandap ya. Tadi kurang panjang. Emok aja tuh. Mantep mana? Mantep dah. Komision emok masih aya meureun meuli daster. Ya cair kene loba 1 juta ge. Meuli. Ah, iya anu agak gedean itu. Seberapa teh nu kieu? Eta 85 pangosna. Itu bisa kurang euy. Kurangan atuh meuni segitu. Sabaraha atuh? Aku 80 lah, Bios. ya aku masih kene 50. nawar
Kamar adut emok kok kene mana be. Iya, duit emok mah aya teh Beli kalem we tunggu. beli. Kalem heula ieu pilihan heula ieu alus teh kira-kira. Halus. Urang jeung pamer ke haji urang mah mah sebel. 1 juta ya, 1 juta ngomongan 1 juta. Sok. Bisa kemahi. Ya, ada blok eta, aduh baju batur. Ah, sagede gaban bos itu. Sok. Asta. Mantep. Tuh, ayo. Anu bener atuh cai mah meni Maaf, pantes tuh saya foto rosa tinggal kemana atuh? Duda ge pas resep ieu mah ke sini mah ya. Duda salah urang can tarik balik. Ke mana? Sok ngiriman gitu balik beli dasar ge masih warna kena. lain canggih teh teh mun kos kieu mun gelap euy. Be buri nyai buri tok. Sok itu. Halus ieu. Buri cak buri nyai mana buri cok. Halus 6. Warna koneng loreng-loreng ye. Tah, iya nu abronyo teh. Loreng Halus atuh, coba jajal. rame teuing. Mana sudah Bulau oge kot gaya make baju kidas rek. Iya, si Haji ngomongnya 1 juta cenah di mall. Teh nyawa mah sarua di pasar. Berapa pasar? Dapat berapa Bu? Nya ngomong 1 juta. Oh, nipu wae. Terus nu ieu Coba ceti. Gede teuing cati mah buset. Eh, Beungeut atuh ka hadap dieu. Oh, angsal cetina. Gede teuing, nya Tadi iya coba dijajal heula. bener jajal. Jalak buset, aya ka dieu. Oh, keliwat. Sip. Mantep. Nya atuh geus cocok. Nah, Geus ieu deh, hiji deh. Mak, Iya, Wai. Nya 50 meureun atuh ah. Aduh, bener, Tasmira. Aduh. Halus sih, Cuk. 2, we atuh 2. 100 100. 102. Nya nawar jelema ku masih nawar teh. Nah lah kitu teuing ka nawar ke tukang dagang teh. Yang geus tilu 100 Eti. Leuwih Menang teh, teh. Eta. Kita menang. Menang. Gas. Nangis bayar geura. Bayar. Aji, Nang bayar dong. Ya rek. Nang ieu mah nunggu. Tak halus eta, cina pakai Sugan budak derek di jeung. imah. Hah? Pakai budak di imah. Ye, urang meulikeun jeung Eti sugan teh mahi. Coba ari janji. Ai, mamahi. Ai Eti. Ini udah hiji wae. Nya Kita kurang. ente teh namun 2 100 atuh. Kenging. Tah, coba duit aja. Aya. Ih, duit nang di pohon teu kabawa. Mana mah? Mau. Cuma. Coba talangan heula deh. Urang teh mau duit. Ngajeblok dewa. Emang mau anu kismin teh. Nangis talangan heula atuh. Nah, nela kira duit aya ya. Namanya sok. Bayar? Ntar mas, berapa tadi? Seberapa teh? 80. Teh. Nah, ngajeblok dewa. Cowok emok teh kumaha beak duit teh. Nganjuk menang tuh sih. Nangis teh geus dibayar tadi, geus dibayar. Kita tinggal Tah, ayeuna aya hitung-hitungan deui, beli ke baju tah. Ayo Cimah. Ayo geus ya. Geus pusing dewa aing mah. Geus mah mawa si Kismin jeung si Imah teh. Duit bengar heueuh, melarat henteu. Aing mah. Dibalik, Cok.